Sahur itu mengganggu jam tidur. Sahur itu tidak cocok untuk semua orang. Eta jelemanya kumaha pipikiranana. Buat batur manu garering hayang ngaliluan sahur, hayang ngiluan puasanya. Eta jelema kuta bersyukur nanya. Terusan teh komo deui meureunanya ciga urang loba anak loba. Terusan teh sok lieur isukan mikiran rek sahur jeung naon, rek buka make naon. Eta mah manehna mah meureunna da beunghar boga pembantu meureunnya. Dahar oge tinggal kariam teu kudu lilieur kudu masak heula bari tutunuhannya. Ampun nyata atuh urang mah nya ulah kitu kudu bersyukur batur manu maraot meureun hayang hudang deui hayang miluan puasa ciga urang. Aya ku ayana oge anu semangat geuninganana sahur jeung puasa teh karunya geuning eueuh dadahareunana nya anu kur cai herang hungkul oge aya geuning urang teh hirup teh ukur tentang bersyukur. Ieu mah kumaha carana bersyukur ulah loba ngeluh. Da soalna naon geuninganan lamun ningali batur mah geuninganana sigana bunga cigana kitu cigana kieu matakan cekolot mah ulah sok tangah teuing ka luhur ulah sok tungku teuing ka handap. Terusna teh coba geuninganan ditingali mah ka handap aya deui nu leuwih-leuwih ti urang nya urang mah imah geuninganan masih keneh aya kaiuhan geuningnya cai masih keneh bersih kumaha deui geuninganan di batur mah anu kamari kungsi geuninganan kena bencana teh kumaha meureunnan bulan puasa teh ayeuna teh nya urang masih keneh bersyukur sare masih diberean keneh ti terus dahar masih keneh diberean nikmat ieu teh nya urang mah pokona mah ayeuna mah kari bersyukurna di ditu mah batur ting kumaha geuning imahna ge kararuang ku lumpur ku cai geuninganan nya tah geuning bari ngocoblak mah ieu teh geuninganan geus kana seusehan garing deui sabenerna mah itu bari keur nyeuseuh tuluy we ieu teh geuninganan cenah hayang mancing ikan di peutingna teh urang anteur we nya bari si dede mah nu leutik geuning si lucu mah nempokeun we ti kajauhan da lamun diturunkeun mah pasti bakal ngagejeeg.